Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluyikeun hanca carita anu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tele kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore. Nyatana ka maanah katut nyititin anu mana kiwari nuju hariwang kulantaran sarkum parantos sore teu acan keneh aya mulang eta hancatenya sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula kayaan sarkum teundeun sakedeung. Ayeuna urang kocapkeun deui maanah jeung titin. Harita maanah kakara balik buburuh terus mandi bebersih ka pancuran da puguh awakna hareudang. Sedengkeun titin keur nyangu di dapur nyadiakeun keur dahar sore. Tapi kituna teh bari cilicing cat kaluar ka jero terus tengah-tengah di buruan. Maksudna ningalian lanceukna anu ti tadiin di jam 8 isuk-isuk, tapi ayeuna can aya mulang. Nya ka mana ri Kang Sarkum? Nah wayah ieu can aya balik. Ceuk titin ngagerendeng ngomong sorangan samalah ngarasa hariwang. Geus kitu kalacat unggah deui ka jero imah kebat ka dapur. Dekul niup heula seuneu di hau anu katempo rek pareum. Gur seuneu teh hurung deui terus disuluhan. Geus kitu jurut turun deui ka buruan gok amprok jeung maanah anu kakara balik ti pancuran. Ka mana Nyai? Maanah anu kakara datang langsung tumanya bari melong ka anakna. Geuning emat tos wangsul, nah geuning meuni sonten. Puguh oge kagok pieu teh. Nganggeuskeun hancang ngored saeutik. Terus ka pancuran sakalian mandi geus teu kuat ku hareudang jeung aratul ieu teh. Ari hidep geus nyangu acan. Puguh oge nuju nyangu mah. Rupina sakedap deui oge asak. Oh hanya syukur ari keur nyangu mah.
Da geus sore ieu teh. Ari lancok hidup aya Nyai. Ma'anah nanyakeun Sarkum anu teu katingali aya di dinya. Puguh oge Kang Sarkum teh teu aya, Mak. Ti tadi oge can wangsul. Ari saurna mah bade angkat ka bumi Bah Ijon, tapi duka teras ka mana. Jadi ti isuk-isuk teh can balik. Mun teu acan, beu ari si Sarkumnya terus ka mana beut sok mata kahariwangkeun kolot. Cing atuh Nyai ka ditu teang ka imahna Bah Omon sugan aya di ditu keur ngobrol meureun jeung Jang Ojay. Tapi lamun eueuh teang ka imah Jang Oding. Ma'anah nitah katitin sang kaneangan lanceukna. Da puguh ngarasa hariwang. Mangga Mak, tapi abdi teh nuju nyangu teu acan dijahit. Keun bae sangumahkeun ku emak. Mending oge jika ditu geuwah teangan lancok hidap. Sabab emak teh hariwang da puguh pikirana keruat. Sok bisi terus ka mana karap luas leos teu kanyahoan. Nyakeun atuh ku abdi urang pilari. Nya geus ngomong kitu maleos titin indit muruka imah Bah Omon. Ari ma'anah sup ka dapur gek atuh diuk dina jojodog hareupeun hau. Urang caturkeun heula titin anu rek neangan Sarkum mitra. Teu sakumaha lila oge harita geus nepi kaburuan imah Bah Omon. Kasampak di dinya aya si Ojay keur ngosrek ngasabedog deukeut golodog. Nya barang nempo aya anu datang. Si Ojay langsung curing hak. Ae geuning Nyai rek ka mana? Si Ojay nanya bari seuri sikepna meuni someah katitin teh da puguh resepeun. Puguh abdi teh ngahajak ka dieu. Bade naroskeun Kang Sarkum ka Akang. Nah aya di dieu kitu. Kang Sarkum? Nah hadati isuk oge Akang mah. Acan panggih. Tembal si Ojay bari neuteup ka titin. Janten teu aya di dieu nya Kang. Aduh nya ka mananya ari Kang Sarkum? Nya eueuh. Ari tadi isuk-isuk samemeh indit. Nah kung si bebeja heula atawa henteu ka Nyai? Nya eta oge wawartos ka abdi. Pamecenna mah bade ka bumi Bah Ijon. Margi sono ka barudak. Tapi dugi ka wayah kiwari teu acan aya mulang. Nya lamun kitu mah kudu ditanyakeun atuh ka Bah Ijon. Kawasna mah aya keneh di ditu meureun manggihan barudak jeung Ceuk Sarah. Nyari kitu nama, tapi asa piraku mending ngampleng kieu Kang. Abdi mah jadi hariwang sok inggis Kang Sarkum terus ka mana karap. Lantaran pikiranna keruwet ayeuna teh loba kapusing. Ceuk titin terus ngahuleng mikiran lanceukna. Ate dumadakan jadi seseblakan. Ya lamun kitu mah keun atuh urang teang ku Akang. Jik bae Nyai mah balik nya lamun teh teh di ditu eueuh rek sakalian di teang ka imah Kang Oding. Da sobatna atuh. Sugan bae aya di dinya. Nya nuhun atuh Kang ari kitu mah. Ayeuna abdi bade wangsul. Walon titin bungah lantaran si Ojay rek mangneangankeun lanceukna. Nya jig ka ditu keun Kang Sarkum mah ku Akang urang teangan. Nya geus kitu mah titin ngaleos. Sedengkeun si Ojay terus gura-giru asup ka jero imah. Bedog meunang ngasah ditunda di dapur teu lila juru turun kaburuan terus ngagedig leumpang rek ngajugjug ka imah Bah Ijon rek nanyakeun Sarkum. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Kabeneran aya Nyi Sarah anu keur ngasuh barudak di buruan. Anu harita keur lalumpatan arulin ucing-ucingan. "Punten, Cok," ceuk si Ojay terus nangtung teu jauh jeung Nyi Sarah. "Mangga. Geuning Jang Ojay rek ka mana, Jang?" Walon Nyi Sarah ngarere terus malik nanya. Puguh bade ka dieu abdi teh nepangan ece." "Oh, rek ka ece tapi aya naon kitu?" "Eta ce bade naroskeun Kang Sarkum. Nah aya di dieu kitu?" tanya si Ojay bari melong ka Nyi Sarah. "Kang Sarkum? Nah da eueuh ka dieu Kang Sarkum mah?" Jawab Nyi Sarah paromana katara bangun heran. "Nah ece teu pendak itu?"
Da tadi teh nyaurkeun nama bade ka dieu hoyong pendak sareng barudak cenah mah. Tapi dugi ka sonten ayeuna teu acan aya wangsul. Tak kitu numutkeun kasauran Titin mah. Ah, tapi da eueuh ka dieu mah Jang. Ti tadi oge eueuh Kang Sarkum mah. Gua meureun ulin ka tempat sejen. Walon Nyi Sarah ngajawab sabenerna. Lantaran nya kadinya mah eueuh Sarkum kitu ceuk pikirna. Sok padahal Nyi Sarah mah teu panggih sababasa Sarkum tadi datang, tekung si Amprok kawan tuker eueuh di imah. Wanya ulin ka tempat sejen. Ya sawios ce arita aya mah permios. Sanggeus meunang keterangan kitu masih ojaya amitan. Terus ngaleos rek neangan ka tempat anu sejen. Ari Nyi Sarah sakedapan mangahuleng hatena jadi ras inget ka salakina anu geus 2 minggu teu panggih. Nya ka mana ari Kang Sarkum? Nah nya kitu. Tadi ka dieu rek nepungan barudak. Tapi nah teu panggih. Moal kitu basa aing tadi keur ka pasar mah. Keun engke urang tanyakeun ka Abah. Nyi Sarah ngomong sorangan. Bareng jeung kitu torojol Bah Ijon datang anu kakara balik ti kebon. Samalah bari jeung manggul Cau Ambon saturuy meni garede keur peuyeumeuan. Sanggeus nepi kaburuan terus ditunda deukeut Golodog. Sarah, tah tempo Abah mawa Cau Ambon keur peuyeumeuan. Kawasna mah wada ngadahat hiji oge, da cauna garede. Ceuk Bah Ijon gek diuk dina Golodog terus ngalaan dudukuy sok ditunda. Muhun Abah Cau teh meuni arageung sareng paranjang kieu geuning. Meuni mata kresep tinggalna. Ti kebon anu palih mana Abah ieu teh? Nya heueuh atuh da alus bibitna mah tak paranjang jeung garede oge. Sajaba teh kitu haja dina palebah ngurusnya. Jadi moal salah lamun hasilna oge nyugmakeun. Nya ari ngaranna mah ti kebon anu belah kulon saampar jeung kebon palebe anu deukeut wahangan. Malah aya 2 turuy deui alaeun teh. Aeh, cing nyokot cai ka ditu abahna ang hayang inum. Bah Ijon nitah nyokot cai ka anakna. Nya teu talangke Nyi Sarah harita gura-giru ka jero. Teu lila antarana geus balik deui bari mawa cai saemuk. Mangga Abah nyanggakeun ieu caina. Sor emuk diasongkeun gap di tampanan. Regot-regot Bah Ijon nginum meni ngalak-lak jiga namah nyahana ang pisan. Da cai samuk teh beak satengahna. Abah. Ari tadi waktos abdi sareng ambu ka pasar nah aya Kang Sarkum kadi atana pinte. Si Sarkum? Teu Abah mah teu panggih jeung manehna. Apan basa tadi Nyai arindit ka pasar? Teu lila Abah oge terus indit ka kebon. Jadi teu panggih jeung Abah mah. Jeung direk naon make jeung kudu datang ka dieu. Apan can jadi jelema beunghar manehna teh? Jawab Bah Ijon ngabohong nyebutkeun teu panggih jeung Sarkum. Sok padahal tadi kungsi ngobrol heula samalah Sarkum dicarekan bebeakan ku manehna. Oh, janten Abah oge teu pendaknya. Apan can jadi disebutkeun teu panggih. Piraku Abah make ngabohong. Daek burut salembur Abah mah. Da Abah mah rajeun daek buru tapi kudu salembur. Atuh heueuh. Da embung ari kudu sorangan mah. Nyari salembur mah leuheung we meureun loba batur. Geus lah Sarah teu kudu ngomongkeun si Sarkum eueuh perluna pikeun Abah mah. Aeh, ari si ambu geus nyangu acan. Abah geus lapar hayang dahar. Tapi si acan rek manji heula ngada seger. Jung Bah Ijon nangtung kalacat unggah ka jero imah. Manehna embung lamun kudu papanjangan ngomongkeun Sarkum. Ari Nyi Sarah terus nyampeurkeun ka barudak satuluyna diiringkeun rek dibawa ka pancuran Senama Randi. Sabab harita teh wanci geus maju ka burit. Sarta geus rek deukeut kadatangna wanci magrib.
Kasugri kaum dangu cag tunda heula kayaan di Mabah Ijon teunden sakedeung. Insyaallah engke kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun deui si Ojai sabada meunang keterangan ti Nyi Sarah. Lamun Sarkum eueuh di imahna, harita teh terus ngaleos indit rek ngajugjug ka imahna Oding. Teu kacatur di jalana teu lila oge geus nepi. Kabeneran keur aya sareta teu leleda langsung nanyakeun Sarkum. Tapi hanjakal Oding oge teu nyahoeun, samalah geus rek aya kana samingguna teu panggih. Nya geus puguh kitu mah si Ojai buru-buru balik deui leumpang lurusuhan. Di tengah jalan, Guk-gok jeung batur salemburna. Ya terus bae sakalian nanyakeun Sarkum susuganan aya anu nyaho. Tapi keukeuh sararea oge eueuh anu panggih poe eta mah. Jeung eueuh anu nyaho. Satuluyna si Ojai harita balik rek nepungan Maanah jeung Titin, rek nepikeun beja lamun manehna teu hasil manggihan Sarkum. Nah ka mana atunya Kang Sarkum teh? Ku aing geus ditatanyakeun kanu sakur panggih mah. Tapi saurang oge lebeng eueuh anu nyaho. Maniku aya we pikiraneun teh. Abong-abong jelema hirup. Ceuk si Ojai ngomong sorangan bari terus leumpang semurusu. Da puguh hayang geura nepi kanu dituju sababuan ciharita geus burit. Sora tongeret reang disada patembalan ditembak ku sora manuk anu ricit tina dahan pating ara celok jeung batur-baturna. Sigana mah keur nareangan pamondokan. Aduh, tapi aing jadi hariwang ieu teh. Sok sieun Kang Sarkum ka mana bae leosna. Ya lamun keur sehat mah pikiranna mending. Tapi apan manehna teh estuning keur baleuweung jeung ruwet. Lantaran papisah jeung anak pamajikana. Ya lamun ras inget kadinya mah mata kuatir. Si Ojai sajajalan teh noroweco ngomong sorangan. Ate teu burung milu hariwang ka Sarkum. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, akhirna anjog ka imahna anu ayeuna dicicingan ku Maanah sakulawarga. Serog hareupeun panto. Punten, Mak. Sok asup we ka jero jang da panto mah teu ditulakan jeung deui teu kudu asa-asa. Apan ieu mah imah ujang sorangan. Maanah nembalan ti jero imah sigana mah geus apaleun kana sorana. Sarata teu hararese harita keneh panto disurungkeun. Sup si Ojai ka jero imah kasampak Maanah keur diuk sorangan bari ngabulaih nyeupah. Kumaha jang Ojai kapanggih anak mak teh? Puguh oge teu aya, Mak. Kang Sarkum teh can kapendak. Jawab si Ojai bari gek diuk dina samak. Nya terus ka mana ari si Sarkum bet matak pikamelangeun kolot. Ceuk Maanah ngarasa bingung lantaran Sarkum anakna eueuh. Kumaha ari saur teh Sarah Kang Ojai? Tanya Titin anu harita norojol ti lawang dapur. Puguh teh Sarah oge teu terangeun Nyai. Da teu pendak cenah. Tak kitu. Kumaha ari di bumi Kang Oding? Nah di teang teu ka ditu Kang. Komo we Nyai di teang mah. Tapi da eueuh samalah nurutkeun ceuk Kang Oding mah geus saminggu teu panggih cenah. Nya terus ku akang tadi tatanyakeun kanu sejen sakur anu panggih mah. Tapi jawabna hampir sarua teu nyaho. Da teu amprok jeung Kang Sarkum cenah poe ieu mah. Aduh kumaha atunya Kang Ojai? Mangkaning geus burit ieu teh. Abdi salempang sok inggis Kang Sarkum luluasan. Teu kabawa ku sakaba-kaba. Malum keur teu pati cager pikiranna. Ceuk Titin hatena kacida salempang kanu jadi lanceukna. Kitu deui indungna. Beungeut Sarkum terus kokolebatan dina sawangan matak nambahan kahariwang. Kieu we atuh Nyai. Engke sabada salat magrib lamun Kang Sarkum can aya mulang, akang rek tempungan Pak RT nya ngarah dibantuan yangan ari kulobaan mah sugan bae Kang Sarkum gancang kapanggih. Ayeuna mah kagok geus rek magrib. Sakedeung deui oge bedug. Nya bener jang kitu alusna mah. Mending oge minta tulung ka Pak RT. Tapi hampura mah teh lain maksud rek tutah titah kahidap.
Kitu oge sabab eueuh ti taheun nya kapaksa menta tulung ka Ujang. Daya oge si Nyai ukur pangawak awewe anu kasebut Pondok Tengkah. Jadi moal bisa kawas lalaki anu sukses bisa kaditu kadieu. Nya sawios mah teu kedah janten emutan. Da abdi mari do sanaos dititahan oge. Haeh kitu we atunya mah. Abdi ayeuna permios bade ka masjid heula. Tah geuning tos aya nu azan. Ayo atuh mak, kitu deui Nyai keun ke akang ka dieu deui. Si Ojai harita amitan kuniang nangtung tina diukna. Ya sok atuh kaditu Jang Ojai. Ka masjid heula da mah oge jeung si Nyai sarua rek kacai ieu teh. Sok sanajan riweuh oge tapi omat ari anu jadi kewajiban mah ulah ditinggalkeun. Nya geus kitu mah si Ojai terus ngaleos rek balik ka imah uwana. Satuluyna harita keneh indit ka masjid pikeun ngajalankeun salat maghrib berjamaah. Ya kitu deui Ma'anah jeung Titin. Duanana harita terus carengkat kebat muru ka pancuran rek wudu. Sanggeus rengse wudu prak ngajalankeun salat maghrib di imah. Mitra kaum dangu urang kocapkeun peutingna. Sarengsena ngajalankeun salat Isya, si Ojai nepungan deui Ma'anah. Ari maksudna pikeun mastikeun naha sarkum teh geus balik atawa acan. Tapi tete lah sarkum teh eueuh, nya geus puguh kitu mah teu loba deui carita terus gura-giru indit ngajugjug ka imah Pak RT pikeun mere laporan. Teu sakumaha lila, si Ojai harita geus nepi ka hareupeun imah Pak RT. Srog ngadeuketan kana panto, kadenge di jero imah sora Pak RT keur ngobrol jeung bojona. Assalamualaikum. Si Ojai uluk salam bari ka ketrok. Jep sora anu ngarobrol teh jempe tapi teu lila aya anu nembalan. Pok nanya kanu di luar. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi Pak RT. Si Ojai teh geuning. Oh, Jang Ojai. Sok atuh ka dieu asup we ka jero surungkeun pantona da teu ditulakan. Ieu kagok keur ngahuap Ujang. Ceuk Pak RT nita asup. Sanggeus ngadenge kitu mah si Ojai nyurungkeun panto lalaunan. Terus unggah sup ka jero. Breh katempo Pak RT jeung bojona keur dariuk bari nyang hareupan sangu. Tayuhna mah keur dalahar harita teh. Aduh, punten Pak RT kitu deui ka bibi. Wireh abdi parantos ngaganggu kanu nuju raos tuang. Mung sanes teu gaduh kasopanan abdi teh margi da teh terang. Ceuk si Ojai. Ngomongna ditungtungan ku seuri gek diuk sila dina samak. Ah, teu nanaon Jang Ojai. Da kuring mah teu asa kaganggu. Sok atuh kadinya sakalian bareng ngarah ponyo. Ah mangga we Pak RT lajengkeun. Margi abdi mah parantos tadi sacana maghrib. Meungpeung salse cing teh. Jang Ojai ari taeun teh ulah sok kitu. Keun bae atuh da geus teh tadi beda deui eta mah. Mending oge sok kadinya bisi kabita. Kop tong asa-asa. Taya pais lauk emas menang bibi tadi. Pe kadinya asaan. Ceuk bisiti bojona Pak RT bari nyodorkeun piring alas ka hareupeun si Ojai. Olo nya geuning eta aya pais lauk emas meuni surau ngungkul. Tapi hanjakal pisan abdi teh wareg keneh ieu teh bi. Tembal si Ojai panonna mureleng kana pais lauk. Ari hatena mah hayang manehna teh lantaran anu sabenerna mah can dahar tapi rek narima rada era. Ah, si Ujang mah meuni hararese diajak tuang oge. Tapi teu nanaon atuh ari enggeus mah. Sok atuh kadinya diukeula we cing salsenya. Kitu ceuk bisiti bari neruskeun deui ngahuapna. Kitu deui Pak RT terus bae ngadekul. Teu lila antarana anu dalahar geus rengse. Bisiti ngakutan sangu jeung deungeunna dibawa deui ka tukang. Ari Pak RT terus nyang hareupan si Ojai anu geus nungguan. Jang Ojai, aya naon? Beut kawas anu perlu pisan katingalina ba?
Pak RT ngamimitian tumanya kalayan daria. Bari melong kasih ojai anu katempo beut kawas anu geus tegenah cicing. Gawena itek ieun siga anu ateul bujur. Pak RT puguh oge kieu eta teh urang bujeng enggalna wae nya. Lantaran ngaragan kaharti sareta kanyahoan. Nya bener sok atuh buru caritakeun. Naha aya naon? Jawab Pak RT katara bangun anu teu sabar. Barang ditanya kitu geus teu miceunan waktu. Barabat si ojai nyaritakeun ngeunaan Sarkum anu tadi isuk-isuk indit ti imah tapi nepi ka mangsa harita acan kene aya balik. Sakabehna diomongkeun eueuh anu diliwat. Kadenge laporan kitu Pak RT unggut-unggutan. Tah kitu Pak RT. Nya abdi ayeuna ka dieu teh maksad mah bade masihan laporan sareng bade nyuhunkeun bantuan kanggo milari Kang Sarkum kumargi hawatos ka maana sareng ka Nyi Titin anu ti tadi aranjeunna teh kacida ngarasa hariwang. Tak kitu Pak RT. Ceuk si ojai saenggeus rengse nepikeun maksudna. Oh jadi jang Sarkum teh eueuh baliknya. Tapi naha geus diteangan sarta geus ditatanyakeun kanu sejen. Nya kantenan we atuh parantos. Samali mah ku abdi oge ditataroskeun kanu sejen. Tapi lebeng saurang oge teh aya anu terangeun. Tapi naha geus ditanyakeun ka Nyi Sarah jang ojai. Tanya Bisiti milu nimbrung kana caritaan si ojai jeung salakina. Nya komo we atuh parantos. Mung bae Cu Sarah teterangeun. Ae nah ka mana atunya ngaleosna jang Sarkum teh. Nya ka mana atunya? Tapi geus lah mending oge hayu ayeuna mah urang teangan. Lantaran hariwang bisi aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka dirina. Maklum jelema keur balueng atuh bisi hengke luluasan. Nya bener sok gancang ka ditu teangan. Sarta kudu nepi ka panggih. Tembal Bisiti sarua ngarasa hariwang ka Sarkum anu can aya mulang. Tangtu we atuh kudu nepi ka panggih. Tapi ke heula anan rek ganti heula sarung ku calana. Ngarasa ringsat tina kaditu ka dieuna. Ceuk Pak RT jung cengkat. Kojengkang asup ka jero kamar rek ngaganti heula sarung ku calana panjang. Tekung silila geus kaluar deui. Gap kana batre anu ditunda dina luhur bupet. Geus kitu koloyong ka dapur nyokot bedog terus digantungkeun dina cangkeng. Lantaran bisi diperlukeun geus kitu nyamperkeun deui ka tengah imah. Mana ayeuna baparek indit heula nya? Tulakan we panto mah ti jero cing page bisi aya jelema asup. Jeung deui bisi balik rada peuting. Ceuk Pak RT ngareret ka bojona. Terus nita nulakan pantos sabab bisi balik peuting. Nya sok atuh kaditukeun bae di imah mah teu kudu hariwang. Bi, mangga atuh di kantun. Ceuk si ojai samemeh indit amitan ka Bisiti. Nya sok kaditu geura teangan jang Sarkum teh nepi ka kapanggih. Nya atuh saenggeus kitu mah teu leleda. Harita Pak RT jeung si ojai duanana jerat-jerut turun kaburuan. Satuluyna arindit ngajugjug ka gardu ronda. Ari Bisiti gancang nulakan panto. Geus kitu sup ka jero kamar goledag ngedeng dina kasur bari nyetel radio. Nungguan acara dongeng Sunda anu jadi karesepna. Nya ceuk pikirna tambah keung jeung ti iseun. Kawantu eueuh batur ngomong. Ngan hanjakal cenah tukang dongengna teh sok rada kedul ngadongengna. Tapi Bisiti sok ngamaklum lantaran kahirupan jelema mah lain ngan saukur nguruskeun dongeng ngumpul. Mitra kaum dangu. Kocapkeun Pak RT jeung si ojai harita ngagredik muru ka gardu. Teu lila oge geus nepi kanu dituju gok amprok jeung baturna opatan anu kaparengan keur meunang giliran ngaronda dina peuting eta.
Sarta tetalangke Pak RT mere beja kanu sejen. Lamun Sarkum harita eueuh di imahna. Saterusna bring atuh pada nareangan ku sararea. Samalah anu teu nyaho oge di barejaan. Antukna anu neangan jadi lobaan. Kaayaan alam beuki peuting bae. Sora jangkrik bebence jeung cari cangkas reang di sarada patembalan. Langit bengras taya aling-aling, sedengkeun bentang-bentang baranang di awang-awang pating kariceup pating karetit. Di baturan ku cahaya bulan anu ngemprai caang mapaisan kaendahan alam peuting, estuning mata kuaas. Dina kayaan kitu, Pak RT jeung si Ojay dibarengan kunu sejena kaasup ronda anu opatan harita teh keur ngalider ngurilingan lembur neangan Sarkum. Tesrikna kaunggal tempat diaprak. Kanu buni disungsi ka jero jurang harita diteang. Kitu deui ka walungan jeung ka tempat sejena sakabehna didatangan. Samalah hampir taya anu kaliwat, tapi hanjakal nepi kaliwat tengah peuting oleh Sarkum teu kapanggih. Nya kulantaran Pak RT geus capek. Satuluyna sararea baralik bari teu bawa hasil. Aduh Pak RT, nah kamananya Kang Sarkum teh atuh? Sakitu hampir sakabeh tempat geus diaprak, tapi weleh teu kapanggih. Sok inggis terus luluasan we manehna teh. Alatan nyeri hate ku mitohana. Heug tega kana nyawa nelasan dirina sorangan. Kumaha tah lamun kitu Pak RT? Si Ojay bari lempang teh nyelang tumanya ka Pak RT. Anu kadenge napasna mending ngahega kawasna mah capek, samalah kesangna oge mending ngucur. Matak bingung nya ka mana tu ari jang Sarkum. Tapi muga-muga bae manehna teh teu nepi ka kitu jang. Jeung deui asa mustahil lamun tega ngalakukeun pagawean kitu mah lantaran jang Sarkum teh kaasup kana jelema anu lekat kana ibadah. Kana jakal nasibna meni goreng kudu ngalaman kajadian anu sarupa kieu. Estuning mata kuatir. Jawab Pak RT bari rumenghap narik napas, ledak nyusut kesang ku tungtung baju. Bener mata kuatir Pak RT. Terus kumaha lamun manah jeung Titi naranyakeun ngeunaan Kang Sarkum? Nya anu can kapanggih? Nya teu kumaha. Jawab we anu sabenerna lamun jang Sarkum can kapanggih kitu. Dari diteangan maapan geus ku sararea oge. Tembal Pak RT bari terus lempang. Yakeun wae atuh isukan urang tareangan doi. Da yeuna mah sararea oge geus sarapeun. Sajabati kitu geus tunduh ieu teh. Tembal Mang Udung milu nimbrung samalah terus ngreleke aida puguh geus tunduh. Kitu deui anu sejena sarua geus tarunduheun. Sajabati kitu hawa karasana beuki tiis nyerep nyecep asa tembus kana tulang. Estuning mata kabulusan. Bener isukan we lah urang tareangan deui lamun geus beurang ngarah caang sarta ngarah laluasa dina neanganna. Ayu sararea urang baralik we ayeuna mah. Da bener geus tunduh jeung deui capek ieu teh. Bejakeun we jeung Ojay kebiana. Lamun usaha urang can hasil gitu. Ceuk Pak RT bari terus ngagedig lempang beuki gancang. Tayohna hayang tereh nepi ka imahna. Nya geus sapu kitu mah. Sararea harita barali ka imahna sewang-sewangan. Ari si Ojay nyelang nyimpang heula nepungan maanah jeung Titin rek nepikeun lamun usahana neangan Sarkum can ngadatangkeun hasil. Parengan basa nepi ka imahna duanana oge can sarareda puguh inget bae ka Sarkum. Nya barang menang beja sarupa kitu ti si Ojay puguh bae Titin jeung indungna beuki ngarasa hariwang. Tapi teu bisa majar kumaha salain ti kudu narima kana kayaan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Ka mana atuh Mang Sarkum teh? Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.